Duh, kumahanya ekonomi sulit. Bata boga duit deh. Anu lain sih tinggal kasih haji aing hiji deui kumahanya bahaya aing dek nikah deh. Aing dek keun aing dek nanaonkeun ngajaminkeun bangsa geus aing kasih haji lah paling nanaonkeun bangsa lah. 2 minggu deui Kia ya orang kaya mah ngurus nu kieu we orang kaya. Sakirana aya nu musingkeun mah ku aing moal ditingali babat we kieu halangan pisan. Teu estetik pisan atuh da. Tidak butuh kali kemangnya ini sategenah hate ieu teh. Assalamualaikum Haji. Aya naon? Leuheuh make adab di dinya. Aya pangabutuhnya. Waalaikumsalam ya Pak Haji. Aduh, poho. Waalaikumsalam. Gara-gara nama di dinya. Aya tuh ningalikeun wae beungeus susah. Jadi poho Haji oge. Oh, muhun atuh. Mal ditaroskeun kinten-kintenna abi bade naon ka dieu? Hampura heuh. Aturan kahiji, haji tarananya tula. Aturan kedua, pasti aya pangabutuh udah. Geus nyaho urang. Aturan katilu, urang diukeul ayeuna mah cangkeul capek. Ada dipake ieu teh. Diuk. Kieu ieu teh Kang Haji, punten satacana ngawaga waktosna ya. Lain ngawagal langsung we kana intina. Hampura jelema beunghar teu sibuk. Oh, muhun atuh punten Pak Haji. Manawi kitu ieu mah. Geus moal balik mimitian manawi mah. Gaduh jaminan naon di dinya? Oh, muhun atuh Pak Haji. Abi teh bade peryogi ieu kanggo mayar listrik kitu teh. Peryogi atas 300.000. Nya jaminan nama bangsa we, jaminan nama sakimpal. Ngebentes aing ngomong teh. Teu butuh ku aing dicekek nah. Lain itu iya bari jeung grogi kitu. Da ku haji ge moal dinaon atuh. Walaupun aya parang mau dipencit ku aing. Nu bale ngomong teh. Oh, mun punten Haji, abi teh peryogi artos 300.000. Kaduh jaminan bangsal, tapi ke 2 minggon deui abi panen teh. Kumaha manawi kitu ieu mah. Gitu bentes. Lain manawi itu iya teu jelas. Aing bentes di dinya mah. Aing ngomong teu jelas. Atuh karesa kitu mah enteng. Kel. Dia teh duit tungku. Oke. Mang salah duit tungku ieu teh. Tapi mau dibikeun. Kewe ditransfer. Aduh, punten Haji, abi teh teu gaduh rekening, abi teh kumahanya? Dah, kitu wae. Duh. Poho jalmi susah. Kalem atuh tong sedikit tuh. Loba duit mah. Da ieu duit anu bieu mah geus aya nu nyarter. Kewe sore ka dia. Tong sedikit tuh. Alhamdulillah. Nuhun atuh Pak Haji. Mangga atuh ayeuna mah bilih bade dilajengkeun nuju riweuhna. Lain riweuh da haji mah geus beres. Sakirana geus eueuh pangabutuh, nanaonan di dinya cicing di dieu. Haji arek wiridan sakedeung deui. Arek umroh nu ka-11 kali. Oh, muhun atuh Pak Haji. Mangga. Aing mah teu butuh ku aing Haji dicekek.